mampu ngalawan tubak dewek. Wah, sia rasakeun modal sia Rawing. Kibarakula maju di neraja, mata tumbak jadi pindah-pindah arah sasaran panarajangna. Anu talina ngarah kana lebah beuteung lawan jadi terus robah kana dada anu jadi lawan. Oro kaya si Rawing geus bisa maca kana parobahan tata gerak panarajang lawan. Dina gerakan semu nyangigir kalau belah kenca, bari ngarindekeun badana. Harita mata tumbak libat sababaraha senti di luhureun sirahna si Rawing. Heuk siup tilak renetos geseh waktu sababaraha detik tinggal prosna panarajang lawan. Harita si Rawing ngasupkeun panarajang balasan leungeun katuhuna anu nebarkeun kakuatan hawa panas rek ngahantem kana iga burung lawan. Tapi Kibarakula luncat ka luhur bari ngacuralikeun badanna ka tukang sababaraha jumpali. Ngajadikeun panarajang balasan si Rawing teu keuna kana sasaran. Hayuk kasil kalayang curalit jumpalik jrik. Kibarakula napak dina lemah mancuh dina tangtunganana. Kibarakula merhatikeun anu jadi lawan dibarung ku rasa kaget. Sabab daya panarajangna bisa disingkahan ku lawan. Dina kayaan si Rawing teu ingkah di tempatna. Kibarakula si tumbak pamecah sukma ngupat dina jero hatena. Edan si Rawing bisa nganyawankeun kana parobahan gerak panarajang aing. Ilmu silat si Rawing nyata bisa dianggap enteng cerah deh. Sakuluna ku kakuatan tuah kasakten tumbak aing. Si Rawing gerakan geus moal bisa laluasa. Tapi manehna lain bae bisa nyingkahan panarajang aing, tapi mampu malas nalajang ka aing. Aing kudu bisa sagancang ngarubukeun si Rawing. Geus dicara kajabat ya aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas pecat sukma cegal nyawa. Si lain kudu modal si Rawing. Aing asa wargaan jadi jago kolot anu geus silema kalangan di dunia kajawaraan. Mun nepikeun ka kulo eres jajaten ku jago horas mati maneh si Rawing. Kibarakula si tumbak pamecah sukma anu hayang sagancangna bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Harita langsung nangtukeun sikap napikeun ngagunakeun jurus pamungkas anu disebut jurus pamecah sukma. Salira dirina makalangan kakarek harita ngagunakeun jurus pamungkasna. Sabab saila ieu nu jadi lawan taya anu bisa lila ngimbangan daya panarajangna Kibarakula. Mangsa geus ngagunakeun tumbak ponokna anu ngandung kakuatan tuah kasakten. Kibarakula langsung ngawangun pasangan jurus pamungkasna. Si Rawing puguh batina geus kalahati. Manehna bisa ngarti anu jadi lawan bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Si Rawing geus bisa ngukur kana kamampuan anu jadi lawan. Mun ngan saukur ngagunakeun ilmu pancaring bumi bisa dipastikeun moal mampu ngabelung kakuatan panarajang jurus pamungkas anu jadi lawan. Si Rawing harita nangtukeun sikap napikeun ngagunakeun jurus pamungkasna pancel manunggaling alam. Harita Kibarakula ngacungkeun tumbakna ka luhur. Musirkeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna bari ngarapal di mantrana sangkan manjing sapinuhna jeung kakuatan tuah kasakten nu aya dina tumbak senjata andalanana. Barang ningali kaayaan si Rawing nu dua leungeunna ngawangun sembah hareupeun dada bari jeung peureum Kibarakula nyarita di barung jeung seuri.
si lain kalau kasih ganu pasah kawas kieu geuning Rawing urang angkeuskeun ieu tarung si Rawing dewek bisa ega diri bikin ngagunakeun jurus pamungkas nu disebut pamaca sukma jagal nyawa sakedeung deui jantung si lain bakal katiruk ku tumbak dewek si Rawing gerakan si lain bakal kakonci geus moal bisa ngelakukeun gerakan naon-naon si lain Rawing sabab Ki Barakula henteu neruskeun caritanana harita bari kerung merhatikeun kayan si Rawing anu sakujur tangtungan badana dilapis ku cahaya bodas anu ipis anu saterusna lalaunan nganelan Ki Barakula kerung bari ngakereundeng ngomong sorangan ngagunakeun ilmu naon cenah si Rawing teh sakujur tangtungan badana dilapis ku cahaya naon si teh nya jika sakujur badan si Rawing siga anu ngaluarkeun cahaya ada cahaya bodas nu ngalapis sakujur badan si Rawing terus jadi gulungan cahaya saterusna jadi musir karena sapasang leungeun anu keur nyemah ram cada si Rawing mereka gunakan ilmu naon si Rawing ya sabodoh si Rawing mereka gunakan ilmu naon oge anu jelas si Rawing moal mampu himbangan kekuatan jurus pamungkas nu digunakeun ku aing tumbak pondok dina cekelan dengan katuhu Ki Barakula ngageleter tungtung mata tumbak harita jadi semu anu ruhai teu beda ti besi anu geus dibeuleum di tempat panai besi berasap mata tumbak kaluarkeun cahaya beureum urang pungkas lumakuna ieu tarung si Rawing ada sia jurus pamungkas pamecah sukma jagal nyawa modal si Rawing ngagarohan naruan jurelat sirong Ki Barakula majuna raja ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna marangan kana daya panarajang Ki Jagatuna sok sanajan bener kasebut jago kolot anu nyangking ilmu silat tapak 8 dewa mangrupa tahapan ilmu silat anu asup kana tataran ilmu silat pinunjuk tapi ningali si Rawing ngagunakeun ilmu pamungkas pancar manunggaling alama teburu ngageter jeung kaget sabab keur Ki Jagatuna kakara harita bisa nyaksian ilmu pancar manunggaling alam Ki Barakula si tumbak pamecah sukma boga kayakinan jurus pamungkas bakal mampu ngabinasakeun anu jadi lawan tapi kejadian saterusna mangrupa kenyataan anu teu bisa dipercaya ku Ki Barakula sabab tu makna anu ngaplas surat cepat nakeran ngarah kana dada belah kenca rek ngirup jajantung lawan teh harita dikunting kedua nampa leungeun si Rawing anu dipuneun ku gulungan cahaya bodas teh kadenya soran hua pletak tarik mangsa senjata andalan Ki Barakula si tumbak pamecah sukma digunting ku sapasang dampar leungeun si Rawing harita jadi potong dua bagian
sauk-sauk husak kep beratau Kibarakula kagetin tumbak ponok senjata andalanana potong jadi dua bagian samemeh leungit kagetna sapasang leungeun Sirawing digerakkeun ka hareup gulungan cahaya bodas harita nemrag kana lebah dadana Kibarakula gulungan cahaya bodas anu nemrag kana lebah dadana Kibarakula geus bisa henteu disingkahan jeung dibendung ngajadikeun Kibarakula badana ngacengkang ngoleab ka tukang tina bibirna muncak getih hirup lalamaran heuk wush gaswa Kibarakula ngegero panjang jengkang koleang tidak but Kibarakula si tumbak pemecat sukma robuh ngabebengkang maring lemah dina kayaan leungeun katuhuna masih keneh nyekelan tumbakna anu kali tinggal sapotong Kibarakula tatarwa kabisa ngoneal hudang masih keneh untung Sirawing memang teboga niat binasa kanu jadi lawan henteu ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna mun seug Sirawing ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan nu sapinuhna bisa dipastikeun Kibarakula bakal acal binasa Kibarakula dina kayaan masih keneh ngabebengkang harita ngarahu bari ngomong dina jero hatena Edan kemampuan ilmu silat Sirawing bener-bener luar biasa kurang ajar teh alah ripuh ka aing oge kakara ayeuna aing manggihan kakuatan ilmu saperti kieu bae senjata andalan aing tumbak anu ngandung kakuatan tuah kasakten teh kalah kapotong si babi teh wah aing rubuh dina kayaan nyandangan tatu anu berat ieu asa teu percaya aing bakal ngarandapan kasuan jajaten rubuh ku Sirawing waduh curerat Ki Jalatuna ngajerat luncat saterusan nangtung di gigireun Sirawing bari tos carita saila ieu kulangan saukur kareka denget anu jadi guru ngeunaan kahebatan ilmu pantering manunggaling alam anu kacangking ka yang jati nur alam mangrupa ilmu pamungkasna anu ayeuna geus kacangking sapinuhna ku Jangrawing kulang ngarasa bagja Jangrawing sabab dibalik kesempatan pikeun nyaksian kahebatan eta ilmu Jangrawing aduh nya ari Awing mah kadang ngabela diri ki duh jeung kurang sehat ieu teh Awing teh geus 3 poe ieu teh jeung batuk jeung rada eungap ieu teh ki duh mun Awing teu ngagunakeun ilmu pamungkas mah apadan Awing anu bakal cilaka ku anu jadi lawan ki ieu kayaan teh alah geus diparengkeunna kieu we Awing bisa ngungkulan anu jadi lawan apadan ari hate mah henteu tega sabenerna mah ki ningali Kibarakula kudu nyadangan tatu di jero mah ya eta mah bungan dina sorangan Jangrawing puguh Kibarakula nu boga karep hayang binasa kalau jadi lawan sakitu ge masih keneh untung Jangrawing mah henteu boga tekad hayang binasa nu jadi lawan cacakan muninggang di jalma anu kejem talengeus mah geus moal aya ampun deui eta Ki Barakula teh
cekawing gak panan dilakukan tema rupa tindakannya bela diri lantaran awing banyak ka diri apanan puguh jadi apanan anu marengan awing bisa nyulang kahirupan teh tuh kibarak kulang onial hudangi terus cengkat nyangtung yang mudah-mudahan mah tayak kerap teruskan ditarung jeung dikawin lagi naon bekejeng ijen jajaten segala rupanya ki ya batuk kawin teh lah teguhan teu deuh si Rawing jeung Ki Jalatunda merhatikeun kalebah Ki Barakula anu harita geus nangtung bari sumengir nahan ka nyeri nyusutan getih dina gado jeung juru bibirna jari jeug dina kayaan lempang jumarig jeug harita Ki Barakula datang nyampeurkeun ka tempat cicingna si Rawing dina jarak anu teu pati deukeut nangtung dihareupeun si Rawing jeung Ki Jalatunda harita Ki Barakula nyarita sikap penantarina garang teh jadi ngadadak leungit netlep ka si Rawing terus nyarita walah Ilahi memang hebat Rawing dewek rumah sakatiti pangarti oleh jajaten euy ilmu silat si lain memang lebih unggul Rawing kakara ayeuna dewek sailama kalangan di dunia kejawaraan ngarandapan seperti kieu mah ieu dewek geus ente untupan pikeun teruskeun itarung Rawing helah jeung ngadadak jeung eungap itu deh lain ngalelewe atuh bro apa dibejakeun ti tadi oge jadi teh kurang sehat atuh da di dinya make jeung ngajak ijen jajaten segala rupa helah nya cingal damang we bro itu sarua pada eungap ya nya syukur we ari Ki Bara moal nuruskeun tarung mah apadan kuring ge hampura we yeuh mun Ki Bara ayeuna kudu nyandangan ka nyeri nyada kuring mah apanan sakadar ngabela diri Ki boga maksud rek adalah ka sasama dewek arti Rawing ngarti dewek Ilahi mun boga niat binasa mah dewek ayeuna geus moal bisa datang nyampeurkeun ka dieu halah Jalatunda aya hubungan naon yaling jeung si Rawing Ki Jalatunda neuteup ka Ki Barakula betus ngajawab ieu jang Rawing teh beunang disebutkeun dulur kula Ki Bara nganyeta karek diparengkeun tepung dina poe ieu kula ti tadi ge sabenerna mah teu panuju ku sikap jeung tindakan Ki Bara anu keukeuh peuteukeuh maksakeun karep jeung kahayang da sugan dewek teh bakal mampu ngukuran si Rawing ada pek teh Allah kalau kah dewek anu eleh jajaten Ki wainanya kejadian dewek rek eureun makalangan sarta ninggalkeun dunya kajawaraan sabab dewek geus janji dina hate mun aya anu mampu ngarubuhkeun dewek leuwih hade dewek eureun makalangan rek terus ceripatani we di lembur kitu dah Rawing nya ari Ki Bara boga sikap pamadegan anu seperti kitu mah padahal eta mah hak pribadina Ki Bara aduh kudu dipikirkeun ku kuring mah ieu wanu jadu ngaran Nyai Kinggin anu dibawa secara paksa ku Ki Bara alah rek kumaha nasibna cenah aduh dada dewek ka jeung hak Rawing jeung eungap itu karasana ieu si Kinggin mun sakirana ditarima mah rek dibikeun we ku dewek keur Suteja apanan Nyai Kinggin teh lain barang Ki Bara lain cocokan komo ieu hiji wanoja bet piraku rek dibikeun kitu wae kawasana barang wae ieu mah aduh apanan Suteja jeung Nyai Kinggin ge tercantang tu rasa suka pada suka itu teh sok lalabora mun kitu mah
ku dewek rek dianturkeun we ka kolotna lawing geus kitu mah dewek rek mulang ka lemur eureun mah kalangan rek jadi patani we lah ngebon-ngebon sosin di lemur bah atawa naon lah pakaya lumayan boga di lemur dek nyen balong naon di lemur mah lah mun kibara rek kajajabkeun nya kingkin ayeuna kukuring rek ditanyakeun heula ieu ka jenisna daekeun teu milu mulang jeung kibara si Rawing terus ngagerwan nya kingkin bari digupayan cenah datang nyampeurkeun nya kingkin harita datang nyampeurkeun sangeusna deukeut neuteup ka si Rawing terus carita bade aya naon Kang iya nyai geulis duh ya jadi apanan ceuk kibara kula mah nyai rek dijajabkeun di ka kolot nyai artina nyai dibawa mulang ku kibara kumaha tina naon mun kitu nyai nyai kingkin ngaranna kibara kula katingali harita semua anu murungkut bangun anu sieunun saterusna tungkul bari nyarita deui sorana dumareuda abdi alim ari kedah wangsu sareng kibara kula maka langkung sae abdi wangsu nyorangan we ka pilemuran Kang si Rawing ngaranna kibara kula bari nyarita dah kitu apanan jawaban ti Nyai Kingkin teh kibara kangaranan jenis geus nyai teh nu saperti kitu mah apanan kibara ge wayahna we ulah rek maksa jadi ngeunaan ieu wanoja mah keun wae lah kuring anu bakal ngajajabkeun ka kolotna nya da ceceg ari kudu sina mulang sesoranganan mah apanan kuring ge da moal aya di dieu jadi kitu tah kibara aduh masih kene kerasa panas jeung ti isi dada dewek Rawing nya ari geus aya dina kacilekan kitu mah urusan si Kingkin mah kali kumaha ilai we atuh Rawing aduh ya sarua kata rajangnya walah batuk jeung ngap Rawing nya teh sarua ayeuna mah dewek rek terus pamitan we Rawing dewek rek mulang ka pilemuran sakaligus ninggalkeun dunya kajawaraan hampura dewek geus kanggap enteng ka ilaing Rawing dewek pamit katuna geus kitu mah dijajabkeun ku paneuteup si Rawing jeung Ki Jaratunda kitu deui Nyai Kingkin jeung Aceng Jeprut dina lengkah anu jumarijeg harita kibara kula ini tinggalkeun eta patempatan lantaran kaayaan di luar geus beres harita Ki Jaratunda terus ngajakan si Rawing jeung Aceng Jeprut kitu deui Nyai Kingkin arasup ka jero imah jeung wanci peuting atuh Ki Jaratunda ge masih kene hayangeun ngobrol akhirna mah si Rawing jeung Aceng Jeprut katu Nyai Kingkin jadi milu mondok di imahna Ki Jaratunda anu disebut Padepokan Raganata tunda nu kacarita caturkeun kaayaan di Sumur Legok Panamping harita si Jari Sakti nu aya di jero Sumur Legok Panamping penting harita masih kene diuk sila dina luhur batu kumala putih nu aya di jero Guha Panamping si Jari Sakti masih kene keur ngalatih tanaga lapisanana sangkan leuwih ngaronjat kakuatanana parang leureuk sakedeung tina latihan tanaga lapisanana harita si Jari Sakti ngagoler heula ngalampengkeun cangkeng bari ngomong dina jero hatena ieu batu kumala putih teh memang hebat bisa karasa badan ge jadi asa rampang geus puguh kan jadi mah leungit sama sakali poe isukan masih gana geus bisa kaluar saterusna mulang ka dusun Panembong sanajan masih kene betah aya di dieu
tapi salahku pupuh lembur tang tuwe kudu tanggung jawab ka warga pangeusi lemburan. Sing regreg aneh. Kesehatan akang ayeuna geus pulih deui. Poe pagi teh urang bisa tepung deui ani. Sabab poe isukan akang geus kaluar ti sumur Rago Panampi. Si Jari Sakti dina kayan masih ngagoler di luhur batu kumala putih. Harita si Jari Sakti jadi terus ngabayangkeun deui kajadian waktu tarung ngayonan Dewi Ranggini. Kayaan waktu dirina jeung si Banteng Ulu mampu ngukuran ilmu Branjangan Sewu anu digunakeun ku Dewi Ranggini. Anu masih jadi pamikiran si Jari Sakti mah ngejat ini teh Dewi Ranggini anu bari mawa si Jaling dina kayaan keur teu ingat di bumi alam. Tadi beurang sok sanajan teu ningali langsung tapi ngaliwatan suara anu kadenge. Dewi Ranggini teh aya datang ka dieu anu saterusna tepikeun ka tarungan jeung Anteng ngan datangna teh ngan sorangan henteu jeung si Jaling geuningan. Anu jadi penasaran teh si Jaling bet nyepres jaka si Nangling. Nah benar gitu eta si Jaling teh anakna Dewi Ranggini. Namun jaka si Nangling mah jelas geus apaleun atuh ka aing jeung ka Anteng. Aya deui anu kabilang aneh teh. Naon sababna Dewi Ranggini teu mampu ngagunakeun ilmu Branjangan Sewu nya. Anu jelas Dewi Ranggini pasina oge nyidem ka nyeri hate. Sabab geus digagalakeun upacara sebaraga. Para korban ge bisa dibebaskeun. Jalma seperti Dewi Ranggini pasina oge bakal terus nyangan upaya jeung cara pikeun malas ka nyeri. Mudah-mudahan we ku kajadian tadi beurang Dewi Ranggini jadi kahudang kesadaranna anu saila ieu ge salah lampah. Si Jari Sakti teh terus kalanjoan ngumalamunan. Ngoneal di hudang nuskeun latihan tenaga lapisanana. Sedengkeun Dewi Ranggini anu tadi dibayangkeun ku si Jari Sakti dina peuting harita keur ngambah ka hiji pilemuran. Lantaran ngarasa capek jadi boga pamikiran rek milu monok di salah sahiji imah warga pangeusi eta lembur. Waktu Dewi Ranggini ngadekitan kalebah salah sahiji imah ku kasegetan pangdengina jadi kadenge sora anu keur ngobrol di jero eta imah. Anu jadi narikana perhatian Dewi Ranggini mah ngadengena sora awewe kolot anu keur cumarita. Janten Den Jarasena sareng manggali teh bade ngabujang ka dusun Panemong. Minangka diutus ku pangarsa Kibiut Ireng. Sumuhun mangga teh teuing bade ngiring kulam di dieu mah Den Jarasena. Mung hapunten we da kayaan rompok emak masak ieu buktosna geuning ade. Dewi Ranggini jadi suringha kadenge caitan awe kolot anu nyebutkeun ngaran Jarasena. Dewi Ranggini ngageunteusna jero hatena. Suka beneran ayu mampah teh. Pugukeun neangan anu ngaran Jarasena si pedang tanpa wujud. Si horeng geuningan waktosna seep.